Bismillahirrahmanirrahim. Su'al basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushiduka adamaka li wujudi wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Hikmah nu ayeuna ngajelaskeun tentang pembagian tina basir. Basiroh teh nyaeta hate anu bercahaya. Aya tilu tingkatan di dieu. Ngan biasana masyarakat umum ngabahasakeun basiroh teh kana hiji perkara anu memang sulit dijangkau ku hate-hate jelema nu biasa. Kaya bahasa sieu mah basirohna geus seukeut. Naon sababna sabab geus bisa maca hati. Biasana ngabahasakeun basiroh teh urang mah sok emang aya anu kitu aya jelema-jelema anu memang manehanana bisa maca kana isi hati. Contoh aya jelema datang ka hiji jelema datang ka jelema soleh anu tingkatanana bisa diarifin bahkan salikin bahkan di makom wali. Dulu eta jelema teh datang aya maksud sareng tujuan. Ngan sameme eta maksud tujuanna dibejakeun eta ku jelema soleh geus kanyahoan maksudna. Padahal macan dicari-cari. Naon sababna sabab kanyahoan. Jadi lamun misalnya contoh orang datang ka hiji jelema wali lah katakanlah datang ka hiji wali urang teh boga tujuan hayang doakeun kieu karek teh dieu urang ge can ngobrol can naon geus dibere nyaho padahal urang can ngobrol taku para wali mah eta teh geus kabaca walaupun can ngobrol gitu. Bahkan naon-naon lain dilakukan ku urang sabulan ka tukang, bahkan satahun ka tukang, bahkan selama hidup urang itu bisa kanyahoan ku wali. Oh mane baheula pernah kieu, oh kamari mane pernah kieu. Oh hate mane mah geuninganan masih kena aya iri. Oh mane mah masih kena aya ria, masih kena aya sombong. Padahal mah can kadeteksi ku dirina tapi ku wali mah kanyahoan. Da biasana masyarakat awam nyebut basiroh teh kan. Para wali itu nyahoeun. Contoh wali boga murid atau wali boga jamaah. Namun dialami ku jamaah, namun kalami ku murid, itu kanyahoan. Oh muridna keur kieu, boga masalah kieu, hakena keur kieu, dulu kieu itu kanyahoan. Eta wali bisa. Bahkan boro-boro waktu nu katukang geus terjadi, nu bakal terjadi, nu acan terjadi itu bisa kanyahoan. Contoh isukan teh bakal hujan. Teh itu bakal hujan. Oke bulan hareup tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bakal aya bencana mautna sekian, itu wali kanyahoan. Da biasana masyarakat awam teh ngabahasakeun basiroh teh kan. Ngan saur Syekh Ibnu Athaillah ai basiroh mah
lain tentang seperti itu. Tadi dia Syekh Ibnu Athaillah ngabahasakeun basyirah kabagi tilu. Hiji aya su'ul basyirah, aya ainul basyirah, aya haqqul basyirah. Naon su'ul basyirah teh nyaeta cahaya akal atawa keyakinan. Supaya penglieur mah su'ul basyirah teh hatena geus bercahaya. Hatena geus aya cahaya ilahi, geus urung hate. Lain berarti kurang dioperasi dibuka kena di hurung juga neon lain. Ngan cuma ya hatena teh geus bercahaya sehingga manehanana bisa ningali. Karena naon perkara anu pimaslahakeun jeung naon perkara anu pimadara. Contoh, lamun misalnya datang sholat 5 waktu tah nu hatena caang manehanana bisa ningali bahwa lamun urang ngalaksanakeun sholat bakal diberi ganjaran ku Allah juga. Lamun teu sholat teh urang teh bakal dihinta, sehingga manehna bisa ngalaksanakeun sholat teu wani ninggalkeun. Berarti geus urung ka hate. Lamun wayahna ngaji teh tolabul ilmi, walaupun situasina capek, situasina tuluy, situasina lah penuh dengan kesibukan. Hati nu cahaya mah ngomong dia ada ari tolabul ilmi teh kawajiban pikeun kamu. Lamun urang ke tolabul ilmi, urang moal nyaho mana salah, mana bener. Lamun urang ke tolabul ilmi, urang moal bisa ngadeteksi urang teh salah, ting bener. Dalam teu ngaji mah itu urang teh ngarasa bener wae, hirup teh sehingga daek tah ngaji. Iri ka hatena geus salah. Lamun boga duit teh manehana mah nu hatena cahaya tara daek duit sorangan di darat ku sorangan. Sok aya reuy kana teh sok aya berbagi kitu teh walaupun teu loba. Lain ku sabab loba duit dan ku sabab aya duit kadang pas teh sok aya we babagi teh aya sedekah naon sababna sabab ieu teh parentah ti Allah mudah-mudahan we kuas heula sedekah teh dosa urang diampura, alam urang dibeneran, sieun hidayah taufik sedikitanya ku Allah walaupun teu sapira nu diberekeun mah. Tah nu hatena percaya mah kitu. Daek daek ngalaksanakeun amal-amal soleh dalam situasi kumaha wae. Lamun aya jelema teh anu terseupeun ka urang, mun aya jelema teh anu ngagibah ka urang, anu benci ka urang, tah nu hatena caang moal balik ngabenci. Moal balik ngagibah, moal balik ngahina, ye bageur we. Eta geus su'ul basyirah. Ene anu basyirah hampir basyirah mah kan geus dikata ieu. Saya enggak jelaskan. Tak itu hati-hati nucaan. Sabab aya jelema anu hatena poe. Teu katingali akhirat. Ketika manehna datang waktu sholat 5 waktu datang waktu puasa Ramadan tarahayang tah maneh mah sholat 5 waktu. Tarahayangkeun puasa. Hatena teh teu parat ka akhirat. Sugan teh hirup teh asa di dunya we padahal mah lamun urang teu sholat teh teu puasa teh kumaha ieu ke akhirat urang pertanggungjawabanna. Mangkani lamun sakali teu sholat teh 5000 tahun dikeuna teh didurup make cenah.
Umalam misalnya orang teu puasa teh disiksa ke daerah teh geus mau teh pan aya pertanyaan mungkar jeung nakir aya hisab aya mizan sajaban kabaca tah katingali kumaha data DTH teh nangge cahayaan teh katingali ku hatena eta suang basir ngan lamun misalna hatena pek mah moal katingali bungeun we. Lamun aya duit teh ieu apal aya duit ngananja kalau duit lain duit kurang duit batur teu wani nyokotna. Apal lamun misalna hidup batur cokot kurang teh beureun haram teh kudu jadi daging kudu daging kudu jadi teh layak yang diurut kusir neraka bungeun tah tahatan canggih bungeun tah. Korupsi teh nipu teh ngabong teh segala cara supaya menangkeun duit bungeun watena cara. Sing eueuh sasa oge eueuh nyahoun sugan jelema sing urang nyokot cek kana duit eta jelema teh moal nyahoun ngan aya rasa ditingali kolodeuh aya jelema mah moal nyahoun tapi Allah mah nyahoun katen can teu wani tak saur Allah nang Al-Qur'an walaqad darana lil jahannam kasyirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sarah Allah imannya Sarah Allah na Al-Qur'an bahwa neraka jahanam teh bakal diisi jin jeung jelema minal jinna wal ins. Jadi jin ge sarua ibarat ibadah. Anu ayat sejen wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakeun jin jeung jelema teh supaya ibadah. Tang neraka jahanam teh diisi lolobana teh ku jin jeung jelema nu kumaha lahum qulubul la yafqahuna biha dibere hate cuma hatena tara daekeun ngarti dina masalah agama boga hatena mah ngan hatena poe jadi teu katingali kanu hatena caang mah ieu urang batur sedekah urang teu sedekah atuh urang teu bener katinggalieun urang mah teu kabu pahala nya itu macam tah atan poek masih disamperin pentak bungeun situasi duitna loba oge mumpung we asa rugi gitu. Dibere hate ngan cumai hate teh embung ngarti kana kebesaran Allah kana keagungan Allah dengar ieun kana kunaon sih Allah nyiptakeun bumi jeung laut kan kudu makan akal teh niku urang kan lamun mikir itu kudu kan ieu urang teh diciptakeun teh jangan atuh bumi aya langit aya kudu urang hidup urang buka-buka kudu pamajikan makan gawe sore Bali ulah terus hari sepakat itu ijang naon sabaraha hirup teh kapan akal anu pinter kan kudu mikir dulu dijawab ku Allah teh illa liya'budu mana diciptakeun teh jang ibadah jangan tuh ibadah tadi teh supaya orang mah menangkeun sawarga yang sakelas orang itu walaupun yang sakelas alatin alatin mah bener kana surga geus teu hayang yang urang mah kunaon tuh ku Allah marentahkeun ibadah ka urang supaya menangkeun sawarga da hirup dalam dunya mah dibatasi ku maot kadang sok
uja-uja teh mikir sakumaha orang usaha bebeakan dalam dunia nyumponan sakabe kahayat anggar dikumpulna mau eta sakit naon anu dipilih kurang ngurusakeun diudag-udag diharapkeun anggar ujung hasil tina akhir mah nyanya loba pun tidak moral kuburan sebalatak itu eta nu maot ka sarua ngalang tos urang hirup boga pamajikan boga salaki boga budak geus mah imah nu ku urang diusahakeun bebeakan ditinggalkeun bisa dibawa eta teh lamun geus berpikir ke arah dinya sehingga daek kana ibadah berarti cahayana dina teh sayang lamun cahayana bae membahasakeun lah ngabahasakeun maot teh maot mah kelah mah senang-senang heula gitu kenapa eta teh lamun jelema nu ngabahasa kitu teh ciri eta teh calon neraka jahanam kalau macam tadi neraka jahanam teh kasirong minal jin wal insi kumaha lahum qulubul la yafqahuna biha dibere hate sementara ngartieun kana kan walahum ayunul la yubsirun buk dibere panon cuma teu ningali kana perkara hak dibere cepil tapi tara daekeun ngadengi kana nasihat jadi nasihat teh panas nolak kan nasihat loba teh gitu zaman baheula mah contona Abu Jahal Abu Lahab Fir'aun eta pan dinasihatan pan terus cuma hatena ngunci hatena teh gendari makanan jadi aya modelan-modelan jelema ketika dinasehatan teh mun nolak aya mantak urang mah syukuraneun alhamdulillah masih dibere daek kana ngadaekeun nasihat masih daek ngalaksanakeun salat fardu masih daek ngalaksanakeun puasa Ramadan masih daek ngalaksanakeun thalabul ilmi teh ciri bahwa hati urang teh mulai bercahaya dan dengan nama wayah teh urang teh boleh PKP nonton TV lah segala lupa lah kuping-kuping akhirnya berangkat daek ngaji niat ikhlas karena Allah nyana ilmu teh tanda hati urang teh sada guru syukuran ini hanya ya Allah dan ciri jelema anu dipikanya walaupun kieu ciri jelema anu dipikanya ku Allah teh nyata jelema anu daek ngalaksanakeun ibadah eta ciri jelema dipikanya ku Allah ada yang beneran heula ya pola pikir kayak bahasa ieu mah usahana maju hayang naon wae kabeli budak samses gitu. Tapi anjaka salat tara puasa tara teh lain ganyaan itu dipika benduk kalau istijrat ngaranna teh panyumpun ari anu dipikanya ku Allah nyaeta walaupun dina kasarna hidup teh sayana bahkan dikatakan miskin lah tapi wayana salatna salat wayana ngajinya ngaji wayana tolong ilmi ibadah sedekah saja bana daek alasan ibadah tah itu dipikanya ku Allah tayana urang ngaji teh ka dieu teh di Allah seliwat teh Allah teh nyaah dipika nyaah dipika cinta
situasi itu justru orang bisa melaksanakan pengabdian orang kalau di situasi seperti itu. Tah lain beratnya pugu eta teh nya kurang teu kitu ti Gusti ka abdi teh padahal mah di kitu teh urang jadi rajin ibadah. Eta teh petolongan ti Allah eta. Jadi pola pikirnya benar ya. Udah bisa berpikir jangan orang loba duit, jangan orang dah serbageuna imam ewa sajaban kacumponan teu ibadah mah jangan. Posisi itu posisi pika bentuk Allah. Jadi ukurannya kadek tanya ukurannya ya. Walaupun memang orang geus apal ya, kalau badannya kadang aya masana orang teh poho. Aya masana orang teh kudu ingetan deui. Boro-boro sakelas orang, sakelas Sayyidina Umar baheula. Ketika kanjeng Rasul pupus, ngasongkeun ieu, ngasongkeun awet lah. Ya. Sayyidina Umar sawai jelema nu wani nyebutkeun bahwa kanjeng Rasulullah pupus dikarek upaya saking ku teu narima kana pupus kanjeng Rasul. Datang Abu Bakar dan nasihatkan awatin ayat istilahnya bahwa abdi jelema teh bakal Muhammad teh jelema bakal ngalor ayat saya umat teh sadar. Istilah Umar bahasana ieu urang seakan-akan can perang ngadengkeun ayat ieu. Tapi ketika Abu Bakar datang nganasehatan ngalor ayat ieu tah sabarang bahasa-bahasa tadi teh geus dikeluarkeun ngan cuma dina prakna mah sehari-hari anggar urang teh poho dibere gering dibere susah duit kieu Gusti ya Gusti teh nya ka abdi asa kieu Gusti teh ka abdi teh nalangsang masalah jeung masalah padahal situasi kitu teh urang teh bisa leuwih mendekatkan diri ka Allah ku jalan ibadah. Jadi bisa sholat 5 waktu itu sabaliknya mah lawan bisa loba duit teh mungkin urang teh bisa jadi sombong, bisa jadi takabur urang. Kadang boro-boro kadang teu teh sombong urang. Kada duit eta teh kok muka loba duit. Kada duit ya sadina nasehatan, kada duit buang pengajian perlu duit cek logikana caetan jadi lamun misalna hatena bercahaya mah aya masalah teh malu mana bisa ngabaca ku hatena teh. Ya kamari yang cari tahu ya santet keren-keren nah. Ya, jadi pemajikan akhirat, dulu bapak di rawat di rumah sakit, dulu udah kayak diberi, panas, berobat, udah kayak karena kayak udah kedua diberi, seminggu tetap diberi, saya dah sebulan bapak, liur kurang saya, hampir seminggu kan. Obat kurang sih kurang syarat termasuk sini kurang syarat berobat paling berobat apa itu diupus ini yang pamajikan yang ngobrol apa kita pamajikan non bahasa badai pasti berlalu bahasa kade takdir ada menjadi sia-sia. Maksudnya kumat takdir ayat mau jadi sia-sia ieu teh ujian ya Allah. Ayatnya orang bisa sabar di mungkin mana orang ketikannya kirikannya bare paduan ka hiji nu kadua gering kabeh mana situasina ribu. Menurut pribadi Abu Surahman ada capek kalah kemarin. Awak ke ngedrop ka kamar eta sempet
apa teu bisa lupa lah buku jeung leungeun teh beunang ngais tinuleun sakadu ka nunggu sendiri yo geus dulu asa guys moy main geuning teh jadi kiluan kieu deui jadi abdi dah minuman saya kalapa we supaya tong puas kitu teh saya teh takdir nepikeun kalawat lebar lamun kurang teu disabaran lebar takdir teh kalawat ieu teh bakal cager budak teh ieu dan cuma lamun misalna urang teu sabar teh ya dina lurusna takdir bakal kalawat kunaon pahala kan sarpun dulu bahasanya ya setiap takdir teh ngandung parentah. Kamari takdir pendiriu parentahna adalah sabar. Sabar dengar Rasulullah lah tamu amkan dengar Rasulullah. Masuk kamari ka urang ge ieu geus nya. Eta kan situasi takdirna kitu. Kamari mah sabar aya bener cager berarti takdir pun cager berarti ana parentana teh urang. Tah di antara teh bisa maca kitu tah. Jadi bisa ngarasakeun nu ieu ujian ti Allah. Ieu Allah rek ngetes nepikeun ka mana ieu pengabdian urang dina masalah kesabaran. Mampu teu ieu situasi kan pamajikan kemarin rahitkeun tadi masalah sesar tapi alhamdulillah ya udah kayak dicager udah kedua cager mau tapi terus mulai cager mulai normal sehingga ke pamajikan teh misalnya kembali alhamdulillah badai terlalu sendiri mudah orang walaupun memang cantik karena tak sabar pos panen minimal orang teh ngarasulat teh aya protes tetap kayak ketenangan kayak ketenangan walaupun situasi keribut marcak pribadi nah saat kalau misalnya apa ngomong bisa seperti itu taswa'ul basiro jadi cahaya akal cahaya keyakinan aya dia aya basiro mah pertama dirinya geus eueuh anu basiro mah cicing di makom panah hak lo basiro itu cicing di makom bako jadi jelaskeun tidak dirang ngan pada inti nama jang urang tadi teh mudah-mudahan sing dibere hati anu bercahaya hati anu halus nu bagus jadi lamun hati anu halus mah mau teh bahasa teh kana ibadah teh lamun teh ibadah teh teu ngeunaheun kana awak teh bawaanna teh itu bawaanna namun misalnya ahli sodako ya teu sodako sapoe teu ngeunaheun kan awak teh teu ngeunaheun teh ya beda geus urang sapoe can lagi kudu teu ngeunah teh kan awak hirup asa hapa aya teu ngeunaheun teh kan hatena caang mah haus teh kana ibadah gitu teh jadi mun can ngalasak ibadah teh si awak teh teu ngeunaheun hirup teh hampa gitu. Duh, iya poe ayeuna urang can sodako naonnya gitu tah. Ada jamu gitu tah. Mikirna. Nasihat bukan bahasana kan. Tong lewatkeun hiji poe kecuali teh poe teh kudu sodako walaupun sarabat cai. Ya, sarabat cai. Ya pamajikan mah sakonggol duit sabaraha we goceng tos poe naon. Di poeana can burang-burang palingnya ya gorengan mereka udah lima banan gitu. Atau lah misalnya kayak galon dia apa sih gitu ya duitnya pas-pasan yang tahu yang salah satu kan yang kayak galon karena supaya ya main dua pet bisa sudah makan ini kabar udah main di dia jadi
dina sapoe teh kudu lain diberekeun gitu buat misalnya sagelas cai atau hiji gorengan naon yang penting poe main kalau pun gitu teh kumaha rasana teh asa atuh naon teu naon kalewatkeun teh ngalamun misalnya satu ketika di paling bikin kabulan tahun jika lajikan pasti gitu atas suaun mun geus bisa ngabedakeun mana hade sehingga bisa melaksanakan hade jadi apal kagoran bisa ninggalkeun kagorenganana berarti geus suaun basna misalkan geus turun jadi masjid teh katingali masjid teh gede katingali masjid enggak kadang kan ayah jelma tuh bisa ninggal masjid deh tuh bisa jelma tuh bisa ninggal masjid lewatnya ngumpul gitu katingalin teh ya minimal sampai sekali jemaah katingalin lumayan sih gitu ya pengajian ayah saudara-saudara teh katingalin baik dan mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.